Aduh, balak bang. Naon? Hayang motor. Kudu boga SIM heula. Hayang motor apa? Leuh. Babrek duit di mana? Aduh, hayang motor bang. Hayang motor ngilidit bang. Ngiridit. Alah, bang. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, bang. Naon sia teh? Alah, Aduh, eta budak, ayaku capek. budak di bawa wae atuh. Aya proyek anak hayang mimilu. Bikin kainungna atuh. Ampun. Kainungna ka mana atuh sarwi? Aduh, apa-apa teh ngedegungkeun, Pak. Sia teh ngadegungkeun ka aing. Noraka. Naon? Budak kene. Adik ke mana, Pak? Udah budak kene. Apaan? Dek ngala jelema, Kemenang bayaran. engke menang bayaran, dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira, Arjaun jeung Nakula salewek. Sanewa. Iraha, Pak. Engke ayeuna pandek ini. Kayak panuja hayang jadi. Ai maraban anak ulah ladang haram. Why? Aduh, bayu. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada kelingan. Wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Tah eta Alus. sing saha kolotnya anu nyieun kagorengan, anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal cilaka. Alus, budak teh soleh, bubon. Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Bah. Naon? Hayang motor, Bah. Hah? Hayang motor. Nah, sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, aduh, balak bang. Naon? Hayang motor. Kudu boga SIM heula. Hayang motor apa? Leuh. Babrek duit di mana? Kedai. Aduh, hayang motor, Bang. Hayang motor ngilidit, Bang. Ngiridit. Alah, Bang. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Bang. Naon sia teh? Apaan tidak tadi ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gelo teh. Ai dedengnya siap yang ngiridit. Nyeletit, apa betul? Boro kan tidak kiri ini. Dedengnya teh tidak ngiridit, nyeletit meureun beuceul. Ada latit. Lain-lain daun awi lain-lain baga diri Gumelar di pawadangan kadangan jadi pantrangan nya gerak-gerak neng dede bulanyan kawanan sabat widi pangeran ida sini buka pintu beres Bungkuk kaluhungan budi agem aja mautami
waktunya siang nu goreng perlu disilang Kang meli kentang Ardawi dagang kadua buat si muat kabatur kalakuan nu tejujur Arya cekang wanita dan kulam salajengna samemeng upat mitutur apek riksa diri sakujur pek riksa diri sakujur saking prawing wang inalangan ya gati irina sekarpin uji nyebar kastori banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna Bima oge dugi katutung malah jadi arsa di jeuna papaes di alun-alun Astina kitu kaayaanna tuna lampah eta katsarios I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira Doh ieu ge ti nagara Wirata nyaeta pikeun ngabujengan ieu Bima Kakang Semar kulang urang reureuh heula Kang sae mangga cepot kan dawalah abdi urang reureuh heula jangna juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pikamelangeun ujang Allah nakaman ieu mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula hirup teh ulah getas harupateun ari budaya urang mah dak kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujung kantelan wa bulan ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang ha